Assalamualaikum barudak kembali lagi jeung Mang Idrus. Ayeuna mah edisi ngasuh tingali budak aing hot paparjalan kitu tiring teuing hayang ulin teuing hayang ka mana itu budak teh cenah. Tuh hot lewe wae teuing hayang nyusu gitu. Jiga hayang ulin ieu mah budak teh nya. Tingali tuh hot dibelel-belel kitu euy. Si gantengna Papih, si Papih ieu mah nyebutna ge Papih ka urang teh guys. Tingali itu hot beungut kieu budak aing. Bingung daharna gede, susu minum susu ieu nya. Susu naon teh nya, SGM cenah tah budak aing atuh, gantengnya melong ngadek ka ka bapana cenah, "Saha eta?" cenah. "Tonyok kitu," cenah bapak aing cenah nya. Ayeuna mah urang ulin we lanjut tong pati lila ayeuna mah urang langsung gaskeun ulin tingali ulin lagi ka sawah make sapatu kot gaya kitu bapana cenah nya. Tuh tingali budak ge kot pulang pelong kana kamera cenah, hayo we bapana cenah nu di kamera cenah tingali itu. Tong boro-boro kolot budak ge hayang ulin ayeuna mah cenah tuh tingali ket jiga senang kitu ya budak aing diajak ulin nya euy. Karesel cenah di imah mah cenah aing mah bad mood cenah, hayang ulin cenah jeung bapak cenah ayeuna mah mumpung balik cenah ka lembur tingal itu. Geus heula nya sakitu heula heueuh barudak nya. Bye-bye.